natawassalu bikum ya sayyidul anbiya wal mursalin wa inna natawajjahu wa natassalu bikum ya jami'al ulama'il amilin wal ulama'is sholihin wa inna natawajjahu wa natassalu bikum. Surah Allah di Al-Quran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, gerak-gerak udah tempat pangampura pangeran anjeun. Kudu disambut, kudu diudag di mana ayana tempat pangampurana Allah teh. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, jeung surga anu luasna teh ngaleuwihan ti langit jeung bumi, uiddat lil muttaqin. Eta tempat pangampura itu tempatna ampunan jeung surgana Allah eta dicawiskeun atau diperuntukkan untuk orang-orang anu bertakwa. Uiddat lil muttaqin, dicawiskeun atanapi disiapkeun untuk orang-orang anu bertakwa. Nah, jadi anu kumaha jalmi anu takwa teh diantarana alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang-orang yang berinfak atau nanti bersedekah dalam keadaan susah maupun senang. Orang-orang yang selalu berinfak bersedekah dalam keadaan pahit ataupun sedang bahagia. Rek boga duit teu boga duit tapi istiqomah selalu berinfak. Nah, eta kasebatkeun jalmi anu takwa anu disebatkeun dina Al-Qur'an. Jadi saterasna anu kumaha deui? Wa kadhiminal ghaidha, jalmi-jalmi anu menahan emosi. Orang-orang yang selalu menahan diri dari sikap marah. Wal afina anin nas, jeung jalmi-jalmi orang-orang anu selalu mau memaafkan sesama manusia atanapi sesama tetangga. Wallahu yuhibbul musinin, Allah cinta pisan ka jalmi anu berbuat sae. Urang ayeuna berbuat sae eta paling dipika cinta ku Gusti Allah. Ieu pangaosan teh sae eta anu paling dipika cinta ku Allah. Jadi wihde kana tadi sing horeng urang hayang kasebatkeun jalmi nu takwa teh nyaeta diantarana jalmi-jalmi anu kalebetkeun sok kersa infak atanapi sedekah baik dalam keadaan susah ataupun senang. Tah sareng sahadi jalmi-jalmi anu sok nahan hawa marah, anu sok nahan tina kaambek, dihina henteu ngambek, dipoyokan henteu ngambek, di fitnah henteu ngambek. Wal afina anin nas, jeung jalmi-jalmi anu sok ngahampura ka jalmi-jalmi deui. Tah anu kitu teh naon ganjaranana picawiseunana disiapkeun ku Allah tempat pangampurana Allah. Nah, sedengkeun naha urang butuh ku pangampurana Allah kacida butuh pisan. Sabab diantawisna anu mata ngajantenkeun hahalang kana dosa urang, anu ngajantenkeun hahalang kana ijabahna doa urang nyata ku ayana seueur dosa. Jadi ketika urang terus-terusan ngadoa ka Allah tapi teu acan diijabah wae, teu acan aya wae hasilna, ulah nyalahkeun Gusti Allah, ulah nyalahkeun Al-Qur'an, ulah nyalahkeun hadis. Tapi tingali diri urang nyalira sabaraha besar dosa-dosa anu aya di urang nyalira. Nah, sehingga semakin dosa urang semakin ageng, bahkan semakin hese diijabahna eta doa teh. Jadi dia dawis anu ngahalangan kana ijabahna doa urang nyaeta dosa. Sedengkeun tempat pangampurana dosa teh eta geus dicawiskeun, geus disiapkeun, geus dibejaan ku Gusti Allah. Di mana tempatna? Ayana di jalmi-jalmi anu takwa. Ngan moal disebutkeun jalmi takwa, lamun urang masih kena gede ambek,
lamun urang masih keneh tersinggung di poyokan batur, lamun urang masih keneh hese ngahampura ka tetangga, lamun urang masih keneh hese ngahampura ka batur. Sabab Kangjeng Rasul mah henteu sapertos kitu. Sedengkeun ayana Kangjeng Rasul sebagai suri tauladan kanggo umat. Nah, Kangjeng Rasul teu nyontohan amok. Kangjeng Rasul teu nyontohan tersinggung. Kangjeng Rasul teu nyontohan teu ngahampura jalma. Kangjeng Rasul selalu legowo, selalu sedia siap menerima siapapun ketika ingin beriktikad baik. Jadi hampuraan Kangjeng Rasul. Nah, kacida pisan urang pamih henteu nyontoh ka Kangjeng Rasul. Nah, kudu dipertanyakan bener tuh urang ngakuna ka Kangjeng Rasul, bener tuh urang yakin akan Al-Quran. Sabab eta tos jelas dinyatakeun dina Al-Quran, wal kadiminal ghaidu anu nahan ka ambek. Eta paling susah ya, paling susah termasuk nyesim kuring gitu nya, sim kuring paling susah eta. Nah, jadi kudu diudag tempat pangampuran teh ayana di mana? Di antarana nyaeta singkat nama urang kedah tiasa nahan diri tina kaambek. Rek dihina sakumaha beratna eta hinaan, rek dipitnah sakumaha beratna eta pitnaan. Kudu ngajaga tina kaambek. Ulah hayang ambek. Jeung urang kudu daek hampuraan ka batur. Tah eta diantawisna pemancing atanapi jalan menuju pangampurana Allah. Saterasna jalmi-jalmi anu takwa teh anu kumaha deui, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, di mana-mana eta jalmi migawe goreng atawa ngazoliman dirina sorangan. Contona ngazoliman diri sorangan teh nyaeta ngalakukeun dosa. Urang henteu salat dina waktuna salat misalna, urang maksiat soca, maksiat emutan, maksiat batin, maksiat hate, segala rupa. Tah, ketika tos kitu teh dzakarullaha, buru-buru ingat ka Gusti Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, terus buru-buru maca istighfar. Minta hampura ka Gusti Allah. Mata ku Kangjeng Rasul dianjurkeun dipiwarang urang maos istighfar sadinten sawengi teh kan minimal 20. Eta teh keur ngaistighfaran dosa-dosa urang. Jadi ketika urang loba ngalakukeun dosa, rumaos sok ngomongkeun batur, rumaos sok ngahina batur, rumaos sok nyepelekeun batur, buru-buru istighfaran. Lamun urang hayang kenging tempat pangampurana Allah. Sajabi ti kitu teh walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Diniatan dina hate urang moal ngalakukeun deui dosa anu tos dilakonan. Tapi nah geuning kajadian deui berulang deui. Nah, tong kapok ulah bosen, tetep ketika orang berulang inget ka Gusti Allah, buru-buru minta hampura ka Allah, buru-buru maos istighfar jeung urang diniatan dina hate tidak akan mengulangi kembali. Tapi tiba-tiba mengulangi kembali, buru-buru urang tobatan deui ka Gusti Allah, buru-buru urang istighfaran deui ka Gusti Allah. Tah sapertos kitu. Jadi singkatna hasil kesimpulan ieu obrolan, hasil kesimpulan ieu riungan, mudah-mudahan urang sadayana ku Allah ditulungan sehingga urang tiasa nahan tina sifat ambek, supaya urang tiasa ku Allah dipeperi kekuatan sehingga orang tiasa hampuraan, tiasa janten jalmi anu pemaaf. Urang nyuhunkeun ka Allah supaya orang tiasa dijantenkeun jalmi anu ahli infak, ahli sedekah, ahli istiqomah sedekah, arek dina kaayaan susah atanapi kaayaan senang. Anu paling penting urang nyuhunkeun diraksa ka Allah dina kaambek. Sabab eta hal anu sensitif. Setik-setik tersinggung, gerak tahan. Urang tiasa mudah-mudahan ku Allah dipeperi kekuatan sehingga urang tiasa nahan tina kaambek. Sabab ketika kaambek datang eta lompatna dina hate, sedangkan namun geus datang dina hate lompatna kana hormon anu aya dina otak. Hormon anu aya dina otak ditransferkeun kana badan,
kana peredaran darah sehingga terjadilah darah tinggi gitu kan. Kalau loba amak teh gitu bisi darah tinggi diantawisna gitu nya. Nah urang mah kajen legowo kajen jantan jalmi anu pemaaf mata diantawisna tiasa sapertos kitu arinya rosna gampil anu susah kumaha latihan moal bisa dilatih lamun teu dibarengan ku zikir mata pentingna zikir teh di dinya. Ketika orang istiqomah sholawat kok Allah bakal pelan-pelan lambat laun bakal ngaringkes atau napi ngarangkum karena atau napi bakal mendoktrin karakter orang menjadi doktrinan-doktrinan anu sakumaha sifatna ahlakna Kangjeng Rasul. Karaos kusim guring kapungkur tacan istiqomah sholawat mah gede amat kacida. Setik-setik emosian, setik-setik emosian. Ketika tos istiqomah dina sholawat alhamdulillah kalau sakedik-sakedik dikendalikeun. Kuncina sukses tawakal jeung ikhlas gampang ari nyarios mah. Tong boroning ustad jalmi awam bage terangan kuncina sukses mah ikhlas sareng tawakal. Cuman masalahna bisa antena ikhlas sareng tawakal teh eta tergantung urang tiasa antena dina latihanana. Sementara latihan eta moal bisa lamun tanpa dijalani tanpa dibarengi ku nilai-nilai spiritual diantawisna ku zikir. Sabab jelas-jelas di Al-Qur'an kan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat dengan adanya zikir ku ayana zikir ka Allah bakal nenangkeun kana hati. Sementara ketenangan hati itu cikal bakal atau napi sumber daripada sumber berbagai aktivitas kehidupan orang. Lamun hati orang keruwet boro-boro hoyong naros ka baharis oke gitu. Lamun hati orang ker tenang gitu nya paujang di ditu teu kajohan geus ditaros di geruan pujang. Nah, jadi penentu cerminan psikologi orang tuh tergantung tenang tidakna hati orang. Sementara rek bisa tenang kumaha lamun urang tara zikir. Arek bisa tawakal kumaha lamun urang teu zikir. Arek bisa syukur kumaha lamun urang teu zikir. Jadi zikir itu awal mula latihan dari semua latihan. Arek latihan naon wage? Latihan ibadah seueur zikir. Orang latihan usaha seueur teu zikir. Latihan ngaji seueur zikir oge. Sabab eta zikir nyata nu tadi teh ala bidzikrillah tatmainul qulub. Mudah-mudahan ku ayana ieu ruyungan urang sadayana ku Allah ditulungan sehingga urang dijantenkeun jalmi-jalmi ahli ilmu. Mudah-mudahan urang sadayana kalau dijantenkeun jalmi-jalmi anu ahli memaafkan jalmi-jalmi, dijantenkeun jalmi-jalmi anu ahli ngendalikeun kana emosi, kana kaambek urang. Mudah-mudahan ku Allah dijantenkeun jalmi-jalmi anu jembar manah urang sadayana, jalmi-jalmi anu bungah lahir sareng bungah batin. Urang ngadoa ka Allah hiji mudah-mudahan ku Allah dihapunten dosa perdosan urang sadayana. Kaduana mudah-mudahan ku Allah urang diparinan tambih-tambih taufik sareng hidayah. Mudah-mudahan salamina urang aya dina kasalamatan pertolonganana Allah, lindungan naunganana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salamina urang dijantenkeun jalmi-jalmi ahli istiqomah dina ibadah ka Allah, dijantenkeun jalmi-jalmi ahli syukur, ahli ma'rifat ka Allah. Mudah-mudahan dijantenkeun jalmi-jalmi anu soleh, jalmi-jalmi anu cinta ka para ulama, tiasa ngalaksanakeun sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katiluna mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dihasilkeun sadayana cita-cita pamaksadan koyong urang sadayana, tujuan urang sadayana anu caketna, anu masih tebihna, anu kakedalkeun teu kakedalkeun Allah langkung uninga urusan dunyana urusan akhiratna nyuhunkeun ka Allah diijabah kalian ijabah anu sampurna, nyuhunkeun ka Allah dikabul kalian pangabulan anu sampurna. Doa kaopat mudah-mudahan urang sadayana ka Allah dimaslahatkeun hirup urang sadayana, dimaslahatkeun sareng keluarga, utamina nyuhunkeun ka Allah urang sadayana dimaslahatkeun sareng diri urang nyalira. Kadang urang sok
pasea antara hati sareng pikiran. Mudah-mudahan ku Allah jiwa urang, fisik urang, batin urang ku Allah dimaslahatkeun. Maslahat fisik ku Allah disehatkeun, maslahat batin kitu oge ku Allah dibersihkeun tina panyakit-panyakit hati. Mudah-mudahan oge urang ku Allah dimaslahatkeun sareng keluarga urang, maslahat sareng istri, sareng para putra, sareng wargi-wargi, sareng tatanggi. Mudah-mudahan ku Allah dimaslahatkeun dina agama urang, dimaslahatkeun dina ibadah urang, dimaslahatkeun dina urusan kahirupan urang, nyunnkeun dimaslahatkeun dina urusan usaha urang, dimaslahatkeun dina urusan padamelan urang, nyunnkeun ku Allah dimaslahatkeun dina urusan utang piutang. Hartosna maslahat utang piutang mah nyunnkeun dilancarkeun kalayan dilunaskeun ku Allah, dimerdekakeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir nyunnkeun ku Allah urang sadayana di paparinan maut husnul khotimah, nyunnkeun aya dina kasayan saya di dunia, saya di akhirat. Nyunnkeun ku Allah di paparinan kabagjaan, bagja di dunia, bagja di akhirat. Nyunnkeun ku Allah di paparinan kamuliaan, mulia di dunia sareng mulia di akhirat, beunghar di dunia, beunghar di akhirat. Utamina mah urang nyuhunkeun ku Allah aya dina maut kaya nyanak iman sareng Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa anu 5 rupiah ditawasulkeun ku berkahna wasan hadiah salawat saburutena, ditawasulkeun ku berkahna hadiah, ditawasulkeun ku berkahna thalabul ilmi, ditawasulkeun ku berkahna guru-guru anu sadayana, ku berkahna para wali, berkahna para nabi. Ala hadhihi niyah wala kulli niyatin sholihatin wala hadhil maqasid nasalul ijabah bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kami dini ya qamun nasainun as-siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana wa la baina al-madina la azwajina wa jaddatina la asabil qabil wajibat alaina wa la masyayikhana wa la khanana al-khadajam al-muslimin al-muslimat al-mu'minin al-mu'minat al-ya'im al-muhammad wa nutubu Allah minna suka barakati fi rizqi wal kasbi wal umri wal ahli wal ilmi wal kulli ma razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna natawajjahu wa natawassalu ila Allah bika ya Rasulullah ya Muhammad ya Ahmad ya Hamid ya Mahmud ya Abul Qasim. Wa inna natawajjahu wa natawassalu ila bikum ya sayyidul anbiya wal mursalin. Wa inna natawajjahu wa natawassalu bikum ya jami'al ulama'il 'amilin wal ulama'is sholihin. Wa inna natawajjahu wa natawassalu bikum ya masyayikhana wa inna natawajjahu wa natawassalu ila jami' ma qara'nahu min dzikril Qur'an wa shalawat. Wa inna natawajjahu wa natawassalu ila bi jami'is sholihati ila ummahatina wa abaina. Anta firana tarhamana taqdiya wa jana taqdiya wa qadu adiyana tujib du'ana wa hasil maqasidana dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Nabi nidik sudara ya qalbi nadik razanat man lik ya rahman